Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ana kadang aja di dunia umara umur aja di dunia temu alila. Ana kadang umur aja temurangan saban poe saban petik dicontangan. Ana kadang aja pae tenyorangan culan cul salaki cul babarangan. Anak pae wanu di bawah man asibung jempoe anu di bawah. Anak pasaran teh lolong seran saban poe saban peting gegerowan. Anak anjeun kaluar ti manikah tombina pasaran nu geunah. Aduh bapak aduh ibu abdikeun rupuk aduh rapu lemah abdi sieun. Anak kadang dikubur teh leuwih poe nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Anak kadang bae anjeun ditakonan malaikat munkar nakir nu nakonan. Anak kadang teu bisa ngawalonan ka malaikat nu dua nu nakonan. Anak kadang tantu kena eta gendir panegeuna malaikat munkar nakir. Anak kadang lamun amal kurang halus setan tangtu dikubur teh leuwih mulus. Anak kadang singgah tol maca Quran pidamar dikubur teh maca Quran. Anak kadang kaluar di alam barjah waktu nate dina sabada kiamat. Nyaeta dina tiupan nu kadua nu dingaranan palihuk pastean. Anak kadang urang sanggeus dirupan tuluy digiring ka tempat landeratan. Pirang-pirang aleutan nu rupa-rupa sakumaha waktu hirupna di dunya. Anak kadang aya anu rupa bagong waktu hirupna di dunya panagong. Anak kadang waktu anjeun keur ditimbang mun berat kakecal tangtu kana jumrah. Kitu deui lamun berat kakatuh eta meunang kabungahan anu tangtu. Dulur-dulur abdi sakieu wasiat pamugieuna doman janten hikmat. Anak kadang hari maot eta lawang sagabena jalma-jalma pada nyorang. Anak kadang hari maot teh inuman sakur-sakur jalma pada ngaraosan. Anak kadang ku Allah mane dijieun aya lian pikeun ibadah lakonan. Anak kadang mane ulah katungkulkeun kana dunya sama bakal ditinggalkeun. Anak kadang mane ngalakonan dosa saha anu nyalametkeun tina siksa. Mane lamun ngarep-ngarep rahmat kami kudu bisa tepat bakti ka kami. Rejeng mane mun sieun tina siksaan eta kudu tina doraka jauhan. Rejeng mane sok ragu pada jalma henteu sieun ku Allah sakama-kama. Anak kadang ulah poho kana maot karena hari maot ka anjeun tobat. Geuning mane ayeuna keur mapai jalan tangtu anjeun nepi kana panuntungan.
golongan anak-anak kepi gawe amal ade karena nu jadi kunci surga engke lejeng ninggalkeun sagala kagorengan sabab jadi kunci neraka siksaan anak-anak gedong-gedong nu di dunia tuku anjeun hiji direka-reka pasti bisa tu anjeun teh ditinggalkeun jadi ka anjeun mata kana langsakeun anjeun pindah tidur ya ka pakuburan dina pakuburan tangtu disampakeun mun boga amal soleh tangtu bunga lamun mawa dosa tangtu susah pakuburan munggu kaja manu soleh kasebut jannah artosna nyaeta pertamanan surga munggu kanu doraka ruang neraka anak adam ari nu ngawungkul dunya hirupna di dunya bakal hayang lilan ari jalma nu resep ka akhirat di dunya nafsu soro kana maut ieu nado pepe lingrejeng wasiat muka dua rek disambung deui mapat anak adam anjeun kudu daek tobat karena tobat jadi kunci ibadah lamun jalma teu ngalakonan tobat moal bener ka Allah migawe toat marah bisa tobat kudu dipikat nyaeta kuloba eling kana maut anak adam urang ulah kajongjonan hirup di dunia pun ngurus masih eling kana bangga nah hisaban di akhirat komo penyorang siksaan jeung elingkeun kana siksa pakuburan kanu boga dosa teu ditongakan saha-saha jalma anu daek tobat eta tangtu di akhirat nasalabat jeung satu moal salah pangbalikannya eta ka surga tempat rahimatan sing disebut kaumo mulih pakandangan baheula urang di dunia kadudukan mun teu kitu tangtu balikna ka sarung ka tempat siksaan tangtu kaduhun dawuh Allah sahanu eling ka kami serta dibarengan ibadah ka kami tangtu kami miasika eta jelma jeung dirahmatku kami di kamadaman anu eling ka kami bari doraka ku kami dibendu asup ka neraka pragera baktika kami rejeng tinggal dina sakabeh dosa bari tawakal anak-anak anjeun geura babahanan pikeun baliknya eta amal-amalan dunia anjeun geura hutangkeun ka Allah berupa sedekah jeung amal jariyah rejeng ikhlas dibarengan ridho mana supaya ditarima ku Gusti Allah engke katampaku anjeun di akhirat bayaran di Allah manglipat-lipat